Si burang pang kena nyanyi aing ah. Nyanyi nomor itu. Salatullah. Icik. Salatullah. Icik. Kita bareng cenah. Aing ka dieu aing pusing ya teh soal poe can gajihan wae haji ka dieu ya teh. Pacu aing gotik nu sebeak kieu tuh ngamari-marikeun jaga saban poe dibayar hanteu. Geus capek naon di ieu. Perumurang ti luhur pusing aing ah. Kemana-mana saya teh teu euceug. Konde kan gadag, biasa gajihan cenah. Aing pusing rokok geus teu gablag, ngopi eueuh, manusa eueuh teh kumaha. Pang. Aing pusing. Ieu ning manusia teh kekah molor, euceug. Aing naneangan jam sabaraha ieu. Aing teh boga jam poho deui. Lagu batu gadag kekah molor. Udang bangsa teh. Bagos teh. Molor si aing kulatang kulitin naneangan. Keur ngimpi jeung awewe bieu teh geunah-geunah. Ah keur kawin. Ini paling ge sia mah. Kumaha ieu haji? Kabar can? Aing pusing geus teu kabeli rokok teu kabeli kopi. Kamari teh ka dieu cenah manehna teh. Rek mere duit, degejihan. Hormat eueuh beak, sagarakeun kieu hirup teh gadag saban poe balik-balikeun jagat pacu aing di kabeak kitu. Kumaha tuh ayeuna? Pira korek? Baru kemarin gadag apa mah gadag hibur jeung urang enak gadag bereskeun ke pugurang dong sok ka imah haji. Pusing aing euy ah. Ka mana? Gawe. Ngilu. Nah, cukup pejosnya mah. Kumaha mah mana pacuan gadag lin? Tinggalin. Bawa eta sakalian pang eta anu teh. Duduk we aing banyakotkeun. Ka mana nu ngajangkor nyokot duduk we teh lila. Hulu aing teh ngasal kieu panas mulai panas. Bagoy teh aing dungdeng kieu udang sare di urang molor di. Oi. Asih teh euy burak tuh gadag teh kumaha sih teh si capek itu tadi. Ngan hayo we adat-adatan ieu atuh ieu. Ya. Sugan teh upo murag we. Sia mah pang duduk we aing di kieu-kieu, sugan teh kapal piring. Kita duduk teh warisan budaya pang aduh dikolot, pusing sia mah teu sopan ting. Anam kila daripada kapal ruksak sok urang main upo buru. Siap? Sini nyanya. Yo tah. Ya. Mung kos bojo. Yo sia mah pagawean teh kumang aya kabaca ti haji, pusing aing mah pang ah. Sia mah ngan kesadaran, ngan hayo amek-amekan Adat-adatan aing teh pan di imah teh boga pamajikan meureun kudu daang. Emangna pamajikan aing kupu-kupu. Da dibere angin meureunan. Oi. Nah itu aya euy. Sae kelak orang ilikan heula. Oh, tangan kanan apa haji? Bener. Susul bawa ka diburu ayeuna. Daguan mani dieu. Siapun poe pacul Bang Cacang tiang kopiahna aing ah. Keula pacul tinggalin. Ieu. Pan itu malena naon teh, lain sasaha. Tempo heula jeung haji teh ka dieuna. Lain entong waka dicacag jelema itu mah karunya. Lamun haji ka dieu tewa ku aing presto si hajina. Buru atuh urang sampeurkeun buru. Buru. Pusing. Kumaha keur si hajinya halusna. Dibecak ku aing si daun celina. Si Uwaning, si Haji. Aing Jeung haji teh ka dieu. Nyata pan ka utusan nyata teh ditu teh titah ti heula ka dieu nyata titah ningali nu gawe ka dieu cenah begarawe henteu cenah Urang kitu. 8 poe bejakeun ka haji. Geus euy gawe ngapoe tah gara-gara sieu ngajakan gawe dibayar hanteu pusing. urang cangcut geus bolong ieu kumaha? Aduh, kumaha atuh. Rek meuli cangcut ieu. Tempo ieu congong pacu ti kabeak. Ka harti ku dewek ka harti sugan ka daguan heula sugan nyusul haji ka dieu engke. Balik, naon itu make cicing. Aduh, jang nyeri aing. Aduh, coba teu boga duit. Nasi buru. Udah, ini balik lempang teh. Kumaha geus sabaraha poe ewang kitu nepi ka paket rok kitu leumpang teh ningeunaan. Malik teh cik bebeja heula da aya sepion. Mana ningali? Pengaruh teu boga duit ya teh. Ningali nu nyeri na mana? Para rotong Jangjang. Oh, jangjang. Aduh. asa jauh rasa santainya. Kebun besar di belakangan mah asa jauh.
hajinya. Orang haji Sampeun juk. tinggalinya. Sampeun Itu bejakeun itu duit gitu. duit itu ah. Si haji gara-gara si haji ini ke bangsa kieu. Cari ini itu ngarada. Ka haji kumaha ngomong saja. Kemang teh lah, kurang panjang heula. Gusti Haji eta ning saya di dia. Nya pan meureunnan teh anjing abdi teh di piwarang ka dieu Oh. Kang Haji. Kumaha ieu teh? Barudak aya. Mending kana kieu ayeuna mah Kang Haji. Mending kana ulah diteraskeun ka ditu itu nuju ngaramuk. Da teu gajihan-gajihan cenah ti Kang Haji kumaha tuh? Moal melang hayu ah. Ayo tuturkeun. Anya atuh mangga. Make kudu ulah diteruskeun ku naon-naon kira. Emang aya naon? Udah melang lagi ngaramuk. Lain hal bener teh haji ka dieu Kang. Sugan we atuh haji ka dieu. Tapi mah boga duit teh kadu pusing. Kamari teh heula tah boga duit 30.000 aya heuh nu ka imah paribasa nginjem duit 30.000. Kawe kuari blang eueuh manungsa. Wah, hese dicek omongan teh. Sugan we atuh ayeuna gajian teh ah. Usuk mun apes maluk sapunya Oh. sing loba surawungna jeung bawangna. Iya, lawan ayeuna gajian nya. Heeh. Kemarin cangcut atau aing anyar. Tapi itu boga duit. Kurang ge 8 poe, tah hitungan 8 poe. Heeh. Can bulan kamari. Kamari ge encan. Duit tungkul panang lah arawu. Anjir. Aduh. La ilaha illallah. Punten. Naon teh teh? Punten. Astagfirullahaladzim. Pangkah haji pangkah. Haji gajian. Duit Gajian. yang duit buruk. Gajian. Pak Haji. Mohon Pak Haji. Itu keluhan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji aduh nyukur dihapunten udah. Aduh. Dengan haji mah euy singkat. Di mana ke can salaman tadi teh nya? Lompat ke nya. Sok haji cari mah ya. Itu geus dahar can. Geus bedug oge. Acan Pak Haji. Pak Haji. Eta geus babaraha kali di bejaan tong Pak Haji wae da ieu teh kolot can kolot teuing kara kuis dina jangot sakimalah atuh Kang Haji Mohon Kang Haji mohon. nah hama ke can dalahar kunaon Eta Tuh Pak Haji Kang Haji tuh nya yang gajian lain gajian gitu can naon geus naekeun gajian ieu teh di mana diukna ieu teh Oh nya di deda Kang Haji di pun sing gedeng atuh datang dunungan teh ieu mah Mas dabarina ge aduh aing diuk mung di dieu we geus napas tengah-tengah geunah ieu nya lupa tadi itu ka dieu aduh kaji nyukur dihapunten Kang Haji. Manawi bade ngecelok acis. ngeclok bari bahasa naon ngeclok Betus tegaduh acis. kami abdi oge yang ngecok. Ieu cangcut tek darolong. Yang koma abdi mah ieu Haji kekeongan teh can damang hoyong berobat. Manawi gaduh acis Kang Haji. geus barahalila gara-gara we teh Kamari teh 8 dinten berenang. Anu kamarina terus asih. Wah, bener teh teh Ya tadi teh cenah kitu laporanna teh iraha cenah gajihanana ieu teh da tos salami teuing cenah damel teh kitu Kang Haji. ayeuna mah kieu nya cuman ya Hampir kemana mah? Cair. Cair. Assalamualaikum. Oh, syukur. Sabaraha kade? 50, ulah kurang. 50 juta. Engke tina anu sapi nya panguruskeun tina sapi. Genep kamari ninganan. Kade, tah mane kudu sing bisa dipercaya kitu nya. Waalaikumsalam. 50 jutanya. Duh, sanas Pak Haji itu nyukur dihapunten abdi seueur dosa. Kumaha perkawis artos teh? Kijang. Da haji ki ayeuna kudu dicaritakeun mah aduh ieu teh. Can narima anu tina sapi ninganan. Pare geus dibaruat geus dikumaha. Kang Haji pangseur artosna.
Borora cek batur sote. Entog seueur saurna teh. Cek batur. Pan arisan laku mah naon atuh. Tingali barang bawa naon? Barang bawa naon? Manu kudu dibikeun. Moal itu. Jang aya mah kieu nya ya. Kang Haji aya urusan. Mudah-mudahan cair buru-buru. Gerah aya mah salabare heula. Tah ninganan wa bisi arek eta naon lapar peurih beuteung mah sok we eta beuleuman heula daun-daun itu naon we di kebon mah sagarupa ge aya. Nya hampura lain teu ieu ya hajinya ya. Wayahna we hampura jalan dieu motong jalan dieu motong heuh kewe lah. Sia. Ayeuna mah wayahna we. Sapaleun aing nyaah kudu dibikeun mah engke we. Duit mah dina motor ge loba. Aingnya Bener euy haji teh manu sasulit eta nu kitu mah. Bahil. Kumaha ieu? Ari maraneh tadi naon maksudna atuh rek popolotot segala rupa ngarasah pacul kenaon aya hareupeun kitu ngabarantungeuk Katepan keung tempop eta awak negot juga kebomodol. Keung. rupa teh eusieuna teh naon nu kitu teh hak batur kabeh teh boroning tong boroning di deui Coba rekeun tadi teh kadang daun sampe. heueuh da urang teh meureunna doma Kos mekoplok. Mencuri nakri ngawing tanya. Jadi kumaha tuh ayeuna dua yang pusing kieu edut. tocrog Perdana Menteri Korak Kura datang. geus kieu mah kudu mulang heran yang ka jelema duaan eta lain tadi kos nu heueuh ngasah pacul segala rupa kos ternyata rek dibantingkeun ka si haji eta kah ngikeun kah mantog dia mah Gusti ya Allah ya nasib kieu. Katara aing ngamang mode jama mode kitu. Aing mah sing gedena awakna tempo dimpa kitu. Satuani. Kumaha tuh ayeuna pangasi burang pan keneh nyanyi aing Nyanyi naon itu? Salatullah. Icik. Salatullah. Icik.